nusakola hatena teu aya syariatan ngobrol jeung ustad nu hatena aya syariatan dedeuleun budak sakola mah teu make kacamata syariat tapi ustad make kacamata syariat atuh moal nyambung. Ustad make kacamata syariat ngan aya kepentingan di negara ngobrol jeung kiai nu make kacamata syariat ngan eueuh kepentingan moal nyambung. Kiai nu make kacamata syariat nyana eueuh kepentingan ngobrol jeung kiai nu geus rada deukeut jeung Allah atuh moal nyambung. Kiai nu geus rada deukeut jeung Allah dalam rangka suluk ngobrol jeung kiai nu geus usul ilallah atuh moal nyambung. Pangkat jelema kakarak datang ka usul doang abdal ngobrol jeung nukoba atuh moal nyambung. Nukoba ngobrol jeung mujaba dina wali mah kawalian ngan mluhur moal nyambung. Nujaba ngobrol jeung uropa atuh moal lantaran lain level lain kelas. Naik deui ka asoib atuh lain deui kumaha kelas-kelasna. Naik deui ku ari jeung muhtar jeung autad, naik deui ku ari jeung kitu kutub atuh lain deui. Jadi sakelas-sakelas. Lurah ngobrol jeung lurah deui nyambung, camat ngobrol jeung baris camat nyambung, penjahat ngobrol jeung penjahat nyambung, tukang korupsi jeung tukang korupsi nyambung. Nu korupsi jeung nu jujur moal nyambung kajenting deukeut sameja reujeng tetep moal nyambung.